Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-18 langgeng di surga jeung langgeng dina neraka. Langgeng teh awet cek Sunda mah. Aya langgeng bahasa Sunda bahasa Indonesia. Sunda ya. Awet langgeng teh. Tilu makna istilahna bako kholid abadi na benten-benten tujuan nana. Nah langgeng teh bahasa Arab na teh aya tilu istilah. Hiji bako, lain bako paragi udud. Ya, bako teh langgeng logatna teh. Dua kholid. Naon cenah? Kholid, lain Hollywood. Kholid. Sami logatna teh langgeng deui. Tilu abad. Abadi, abad. Sami eta ogen langgengeun bako anu hartosna langgeng. Kholid anu hartosna langgeng, abadi anu hartosna langgeng eusina mah benten-benten. Naon cenah? Eusina mah benten-ben. Naon ari bako? Bako mah teu awal, teu akhir. Teu awal teu akhir teh Allah. Allah mah teu awal, teu aya mimitina Allah mah. Teu akhir, teu aya ujungna, teu aya tungtungna. Henteu kieu Allah teh. Mimitina aya Allah teh adalah tah henteu kitu. Hartos. Iraha mimitina aya Allah teu bisa nanya kitu ka Allah mah. Tuluy teu akhir. Allah teh teu aya tungtungna henteu kieu. Ari Allah bakal maot atawa bakal ruksak engke teu kitu. Nah itu bako teh langgeng eusina kitu. Bako teh naon cenah? Teu awal, teu akhir. Hiji tab bako, nu kadua kholid. Bako teh langgeng artinya nu kadua kholid sami langgeng. Ngenaon eusina kholid mah? Eusina kholid mah aya awal aya akhir. Kholid awal aya akhir. Abad awal taya akhir. Jadi kholid mah awal aya akhir. Awal teh naon? Aya mimitina aya akhirna. Itu naon? Kholid. Berarti kholid mah kitu aya awal aya akhir. Nu katilu abad. Ari abad mah awal taya akhir, aya awal teu aya akhir. Itu naon? Abadi. Ya. Kafir asup narakana langgeng teu aya akhirna. Tah kafir mah asupna neraka langgeng dina neraka teh teu aya akhirna terus. Nah berarti aya awalna teu aya akhirna. Berarti eta teh nanti abad naon? Abad. Aya awal nya abad. Nu mukmin lebat surga na langgeng teu aya tungtungna. Berarti Jalma mukmin teu sami. Jalma mukmin asup surga di surga na teh langgeng. Aya Abadi berarti. Aya awal teu aya akhir. Mukmin nu loba maksiat maot can kaburu tobat di neraka langgeng awet seep dosana ke hanjat. Tuh. Mukmin anu loba maksiatna maotna teu kaburu tobat bakal kana neraka heula ngeun dina neraka na teh lila. Ari nu loba doraka mah sesuai kadorakaanana nu teu katobatan we. Lamun doraka na loba anu teu katobatanana rada lila meureun dina neraka ge geus beak dosana geus kaduruk dijait kamanakeun kana surgakeun.